Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah daramang mah. Abah oge Kang Kevin dugi kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca geureuyeun dongeng. Mangga urang geureuyeun, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun birahi nu mawa pati biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka jadi teu daekeun liar jauh geus puguh ka Ibu Julaiha mah ka imahna Sugandi oge nu sagagampar pada ditipar samiun tar pirajeuneun unjung anjang nu biasana sok larbek bari barang penta teh ayeuna mah jadi siga anu lingas pisan. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana minangka mineng tepungna teh basa keur aya keneh di rumah sakit. Duanana tar alat dilongokan gegedena mah ngarah pianel supaya bisa leupas tina panyangka. Jelasna mah pikeun nyimbutan kalakuanana. Bari ongkoh hayang nyaho we kumaha tanggapan samiun. Kungsi ku Sugandi disaleser ditanyakeun sabab-musababna. Biasa we dina prakna nyarita teh kawas nu heueuh we teu nyaho dirukareka malar jiga nu teu boga dosa. Atuh dina mere jawabanana samiun tetep terobah nyaeta sakumaha nu geus diterangkeun ka pihak polisi. Memang nya kanyataanana mah samiun teh teu ngabogaan musuh. Ngadenge pok-pokan samiun kitu pikeun jang danu katut Sugandi mah teu wudu mata kuliga hate. Jelas kasalahan maranehanana teh kasimutan jadi boga rasa aman. Jailna moal kacing cerihi, hasudna moal kabitur lantaran geus bisa dipastikeun samiun teh nyangkana ka jalma sejen. Tapi najan bener kitu kanyataanana mah hate samiun terus ngageremet lantaran dinten teu oge kumanehna karasa tina eta kajadian teh geus bisa dicokot kasimpulan jiga nu dendam. Lantaran kajadian kitu teh kapan geus 2 kali jeung basa di jalan Selabintana teh. Jalmana anger deui duaan. Jiga nu eta-eta keneh. Tapi naon atuh nu jadi alatanana? Lantaran keukeuh manehanana mah teu ngabogaan musuh. Akhirna jadi ras we manehna teh inget ka Ibu Julaiha bahwa ieu teh pokal manehanana. Kaharti kituna teh dumeh Ibu Julaiha katut anakna kumanehna geus dipaksa digadabah kahormatanana. Mangka-mangka Ibu Julaiha mah geus biasa sok ngengken ka batur. Kumaha we waktu nandasa salim kapan jolna panitah teh ti manehna pisan. Anak itu mah perlu Ibu Julaiha teh disilih ku aing.
Bisa jadi manehna nu ngandung hati dendam ka aing. Kapan pangna daek oge sasat ngan ukur kapaksa ku sieun. Samiun ngagerentos di jor hatena ngebrehkeun kacurigaanna ka Ibu Julaiha. Nya engke mah ku aing deuk didatangan deui, deuk dikolongan. Samiun bari goledag we manehna ngedeng, sedeng hatena jadi terus mancok ka Ibu Julaiha. Jadi watir we ka Salim. Ku aing kungsi di Rogahala. Kabuktianan ayeuna manehna pisan nu nulungan ka aing. Samiun akhirna jadi ngalegot inget ka Salim. Engke mah ku aing deuk didatangan ka Gunung Puyuh. Sakuduna ku aing teh dianjangan pikeun ngebrehkeun katumariman hate. Deuk recepan we bisi kanyawan ku Jamdanu. Samiun bari korejat we hudang maksudna deuk kacai. Maksud kitu teh poe eta keneh oge deuk dilaksanakeun. Pas sore Samiun indit titipar ngajugjug ka Gunung Puyuh. Najan rencepan ge teh burung we ku Sugandi kanyahoan. Ngaran-ngaran salemur keukeuh keur waktu ngulamperna ka jalan gede mah kanyahoan. Geus bisa dipaparah. Tangtu Samiun teh deuk ka Sukaraja pikeun manggihan Ibu Julaiha. Tapi waktu kumanehna dikuntit ti kaanggangan, Samiun mengkol ka jalan Cipelang Hilir. Jadi teu kebat terus ka kota. Hal ieu teh jadi matak nimbulkeun kapanasaran. Sarada anggang terus we dituturkeun. Jamdanu mah teu milu supaya jongjon ngajejempe. Kanyahoan busna teh ka pakarangan Pasoma. Ogo we pikeun Sugandi mah jadi ngarasa kaget oge. Ku kituna ngagendak manehna balik deui bebeja ka Jamdanu. Naon maksudna nya? Jamdanu lain deui ngarasa kagetna. Timburu gorengna ujug-ujug nyurungkuy we ngeusian hatena. Can naon-naon awakna geus tembong ngeleper. Hariwang kudu can karuhan. Teu kudu ruas lah. Nangtuna oge ngan saukur deuk nganjang. Dumeh harita teh manehna katulungan ku Salim. Sugandi ngagedean hate Jamdanu. Kitu pok-pokanana teh. Tapi hate manehna sorangan ge geus mimiti ngageter ratu tutunggulan. Ya begitu teh mah. Tapi kapan si Salim teh nu ti heula di Rogahala ku Samiun. Asana teh teu ngabogaan kacurigaan pisan. Puguh nyeta nu matak di deketan oge. Kawasna supaya ngaleungitkeun kacurigaan. Dasar bajingan teh si Samiun mah. Buapangna ayeuna didatangan oge. Maksudna deui. Kawasna bae ayeuna mah manehna deuk ngagunakeun jalan sejen. Sugandi ngebrehkeun pamanggihna. Nya kitu meureun. Ngan ari maksud urang deuk kumaha satuluyna? Nu ngeunaan Samiun. Nya. Kumadadan we eta mah. Tapi kahayang dewek mah geus lah tong teruskeun deui. Kajaba lamun si Samiuna mares deui ka urang. Nya eta mah urang coba-coba we akalan deui. Nya urang tunda we lah nya. Keun lah sakitu oge cukup mares ka nyeri mah. Jamdanu nya tujuan. Sedengkeun nu jadi bahan obrolanana kanca nyaeta Samiun. Harita teh keur jongjon we. Ada rongeng jeung Salim di kamar tukang anu pareneng jeung dapur. Memang di dinya dipernahkeunana ku Pasoma teu jauh ti garasi. Harita teh sanyana mah keur aya nu nyerangkeun ka palebadinya. Nu tayalian ti Bangkili usung esangna Sudrajat. Geus lila ayana di Sukabumi teh. Matuhna di Ciaul. Lantaran kabeneran di dinya aya dulurna. Datangna babarengan jeung Sudrajat
ari geus kapanggih mah imahna Iwan biur we Sudrajat mah ka Jakarta deui. Pagawean pikeun ngiwat Imas mah dipercayakeun sapinuhna ka Bangkili. Di mana hasil Sudrajat kudu gancang-gancang di bejaan. Gampang cenah mawa ka Jakarta mah lantaran geus asak babadamian jeung Karim, supir oplet di Jakarta nu bisa dibawa sapongkol. Tapi maksud Bangkili teh teu bisa buru-buru dilaksanakeun. Baku nama Imasna kabur init manten ka Cianjur. Nepi ka ayeuna tacan balik deui. Adaguan dipapagkeun ku Iwan. Memang kitu jangjina samemeh init ka Cianjur. Jadi gawena Bangkili teh ukur kitu kukulintingan teu beda tinu ngukur jalan. Ka Gunung Puyuh mani geus didig dilanglangan saban poe. Tapi nu katempo teh ukur Iwan atawa Salim. Nu pikeun Bangkili mah ampir-ampiran pondok pangharepan. Cacakan upama teuras kana ipat-ipatanana Sudrajat. Geus karenyang hayang belenyang balik ka Jakarta. Lantaran teu betah asa teu puguh laku ngan ukur kukulintingan teu beda tinu ngajeg-jegkeun ceker bari teu ngahasilkeun naon-naon. Harita oge Bangkili teh ngan ukur semet bisa ngalanglangan. Aya setengah jamna ngajajanteng di jalan ka Bandungan. Bari panon teureureuh ngareretan ka Palebah Imah Pasoma. Kesal tidinya ketayap manehna indit ka jalan Cipelang. Susuganan nu dimaksud teh keur aya di tukang. Tapi tetep eueuh. Teu kungsila kalah katorojol samiun kadinya nganjang ka Salim. Maksudna mah deuk terus Bangkili teh balik. Tapi teu tulus lantaran kaburu aya mobil asup ka pakarangan Pasoma. Iwan mentas mapagkeun Wiwin ti Cianjur. Enitna sorangan teu mawa Salim. Ari ret kanu keur kaluar tina mobil. Bangkili mani teu sirikna molotot. Bari hate ujug-ujug terbae ngadeg-deg. Masalah. Ieu nu dimaksud ku Sudrajat teh. Ngan rada bingung. Lantaran awewe teh aya dua. Nah nu mana? Nu ngaran Yanti teh. Mending oge bebeja heula. Kaden Jajat sanggup sorangan mah di dia teh geuning loba lalaki. Bangkili garentes di jero hatena bari leos manehna indit ti dinya balik ka panganjerkanana. Sanggeus beberes saperluna sarta sanggeus bebeja kanu boga imah teu talangke jurut bae Bangkili turun deui nu maksudna poe eta keneh oge deuk terus ka Jakarta. Kanca dangu sadayana. Dina hanjogna kanu dituju langsung manehna ka Imah Sudrajat. Ogo nu didatangan teh ujug-ujug ngarasa bungah nu lain dikieuna lantaran panyangkana geus hasil. Dibawa ka mana, Bang? Sudrajat sorana rada ngageter. Kasurung ku emosi kabungah anu pohara. Tacan hasil Den. Tacan hasil. Sudrajat ngajenghok. Oh Den. Dia tak kadi heula teh. Alah. Kuring teh deuk bebeja. Bebeja kumaha? Kapan geus asap bade mian teh lain. Teu gua akang mah. Can naon-naon Sudrajat geus mangloh. Lain tepugu Den. Awewena oge kakara tadi tak daratangna teuing tos ti marana katambah deui ocan nyaho anu mana-manana lantaran aya dua.
Bangkili bari ngacungkeun curug jeung jajangkungna. Kanca dangu memang kitu biasana lamun keur nyarita teh sok bari meta. Atuh dina diukna oge tara umum jeung batur. Mun ngajemprak di handap teh sok sila tumpang. Mun dina kursi sok tumpang kaki bari edegna mah teu tinggalin. Atuh dina nyaritana teu bisaeun pisan ngagunakeun basa lemes. Salilana oge kasar belengong. Pikeun geus nyahoeun mah geus biasa deui. Tang tu ieu teh ngarasa teu kaget. Saurang deui mah nya tang tuna ge majikan si Iwan meureun. Wah bisa jadi. Daripan kaitu kayu oge kuring mah can nyaho. Nu hatak gancang bebeja ka dieu. Sarta mun bisa mah kudu jeung Aden ka ditu teh lah supaya beres. Apan kuring mah digawe, Bang. Moal bisa ini salah mangsa. Yah. Nyari hayang we hasil. Ya matak naon poe Sabtu genitna. Bari sakalian si Karim bawa. Jeung mobilna, Bang. Ya atuh ogu. Kapan eta nu diperlukeun oge tutumpakanana. Alah. Gede teuing ongkosna tuh, Bang. Leung basa ka Bogor. Tapi pan ieu mah ka Sukabumi. Bari can puguh beres ku sapoe 2 poe. Biasana tuh Den. Ari aya kahayang mah ulah sieun ngaluarkeun biaya kapan. Bangkili bari nyarengeh. Lain kitu, Bang. Sudrajat bari terus ngahulang bangun nu bingung. Ieu naon atuh Den? Taeun, Bang. Susah inditna pangpang nama. Bingung kumaha bebejana kadunungan. Cok kuring oge. Poe Sabtu inditna. Nya leung mun beres harita. Urang coba-coba we atuh. Ulah wegah memehpek. Bangkili ngahatean. Bakuna mah lantaran butuh kuburuhan. Nya kitu hade atuh, Bang. Ngan kahayang kuring mah awewena ulah dibawa ka dieu. Nah, Den. Kanyahoan atuh. Kuring mah kitu teh ngan sakadar hayang kalaksanakeun we. Ngarah puas hate. Oh, atuh kitu mah urang bawa we ka Cirebon teh ya, jadinya. Nya lah urang bawa ka dinya we. Ngarah teu pati jauh teuing ti imahna supaya bisa mantong sorangan. Kanca dangu geus paheut kitu mah leos bae Bangkili balik ka imahna. Bari sakalian deuk ngabadamian Karim yen poe Sabtu deuk dibawa ka Sukabumi. Anjog kana waktuna sabubarna kantor oge Sudrajat geus ngabiwur ninggalkeun Jakarta. Make mobil ceklan Karim. Dicharter salila 2 poe 2 peuting. Ngajugjugna teh langsung we ka Ciaul kadulurna Bangkili. Jalana ngahaja ngaliwat ka Gunung Puyuh. Kebeneran harita teh Iwan keur kaanjangan ku Ruswandi. Opatanana ngariung dina teras keur ngadarongeng diselang ku Sempal Guyon. Tuh itu tuh si Yanti teh. Sudrajat nuduhkeun ka Imas nu harita make kabaya beureum. Bogo we meninya cas numpang kana pakulitan anu nae koneng. Pake baju beureum Den. Nya. Sudrajat bari terus murilit ka tukang. Alah. Geuning meuni mah nya sakitu nya. Amu cuy baun kareueut. Karim nemrong. Bari trek ngoperkeun persneleng. Leok mobilna dipengkolkeun ka beula katuhu. Weh, mana Den kapempiongan oge. Bangkili nyerengeh, red manehna ka Sudrajat. Lebar temennya. Upama dipake sakalian mah, Bang. Model kieu mah atuh kudu terus dikukut.
Ulah-ulah acan sinaning cak jalan. Karim nyarita ka Bangkili. Ya, debongan manehna sorangan make nampik. Sudrajat ngagarenang. Eta geuning aya pamegetan den. Kasiana lanceukna si Anti. Eta nu make kameja kotak-kotak. Ari pameget nu saurang deui. Ting saha? Sobatna si Yana we meureun. Wah, keur ngaheroan yang Yanti den. Bisa jadi, tapi teu nanaon. Urang paheula-heula we. Sudrajat bari terus ngaulang. Lantaran sampuret waktu tea, peutingna oge tiluanana geus arinit deui. Tapi teu ujug-ujug nguru kanu dituju. Nyari pangheula ka restoran, ngadon ngeusian heula beuteung. Bari ongkoh ngadaguan simpe supaya teu ngalobakeun halangan harungan. Geus cukup waktuna kakara arinit deui. Langsung muru ka Gunung Puyuh. Tapi henteu ngagunakeun jalan Salabatu. Ieu mah mabal ka jalan Cipelang Hilir. Supaya samemena ngabagukeun mobil sisi jalan. Lantaran kapal bah dinya mah ari peuting teh langka aya nu lampreng. Ti seunaker langka imah. Kenca katueun jalan teh ngan ukur sawah. Nu kadenge eueuh deui iwal ti recetna sora bancet atawa kang kengkongna sora bangkong patemalan. Kanca dangu sadayana biasana nepi ka pukul 12 mah di bumina Pasoma teh sok haneuteun keneh kalontrang bari dipirig ku nyeleukeutna Wiwin atawa Imas. Peuting harita mah sisinarieun kadengena geus ti seunaker ti sore keneh malah geus ampih-ampih. Sarim oge nu biasana sok cineluk bari ngaheroan opieun. Ngadadak teu lolol geus ngagojod di pangkengna. Bisa jadi perbawana nu deuk ngalakukeun jahat meureun. Nu cenah mah sok dipalakian heula supaya salamet minangka jampe pamakena. Kukituna nu ting kaluliwed di pipir teh samemena boga rasa aman. Kayaan di jero imah geus simpe teu beda we tinu ngajurung laku. Hati-hati den, bisa ada jong di kaleng. Bangkili ngaharewas ngingetan ka Sudrajat. Dah, paling-paling oge akang nu kudu hati-hati mah. Montong ucingan deui ari teu bisa mah. Sudrajat ngadelek diingetan teh kalah ka ngahualkeun. Aden mah sok salah tarima. Bangkili ngahehe lalaunan. Kusiwel manehna ngaluarkeun peso balati. Tembong ngagurilap kasorot ku cahaya listrik di jero dapur. Maksudna mah deuk nyungkal janela. Ngan barang dicoba-coba tetela lain pagawean enteng-enteng. Begituna Bangkili terus we dipunggu ku Karim deuk ngakat kenteng. Sakijep oge Bangkili geus aya di luhur. Sedengkeun Sudrajat jeung Karim tetap diharandap. Bari masing-masing hatena teureuh deg-degan. Kukitu teh mah teu bisa leupas tina kasieun. Ting naon nu dilakukeun ku Bangkili harita. Lantaran sakedeung oge manehna geus teu tembong jirimna. Bisa jadi manehna geus asup kana para. Tegung Srila pretrak panto tukang dibuka ti jero. Sudrajat jeung Karim boro geus siap-siap deuk lumpat antaran disangkana mah nu boga imah deuk kaluar. Ari lol teh Bangkili cungas cingeus red ka Sudrajat nu keur cingogo di nu poek heg ku manehna digupayan teu talangke. Biur we Sudrajat ka jero dituturkeun ku Salim. Ari rete kaluhur birik para
nu dijieuna tina eternit geus gorowong urut bangkili nu ngagijeling ka handap. Teu ngalobakeun pamolah katayap tiluanana ka jero. Bangkili nu pangheulana bari ngagigibing tali breh panto kamar nu sajolna ti tukang tembong engab. Ari heg teu dibukakeun mana horeng kamar Imas. Manehna keur ngagebra we. Mangka-mangka keur ngajepat bari rada-rada ngabuliklak. Bogo we. Nu sare mah sok tara inget dina naon. Atuh tumrapna ka Sudrajat matak ngadatangkeun hese init. Cacakan lamun kurang-kurang nak nyandet nafsu mah. Harita keneh oge nu keur ngajepat teh moal diantep. Komo deui ieu bari ka tembong siga nu nantang ngajak perang. Ngan hadena weh deui. Bangkili cepet naker digawena. Imas kagentak dirontok sarta langsung dibekem disusul ku Sudrajat jeung Karim pipilun ngarejeng. Terketak awak Imas dibakutet bari sungutna dijejelan ku Carecet. Terketak deui dibeungkeut Carecet. Sakalian beungeutna oge dibekem supaya ulah bisa nenyo. Bogo we tumrapna ka Imas ngan ukur bisa adug-adugan bari Jaba rewasna mah geus teu kudu dicaturkeun deui. Ngomong teu bisa, meta teu bisa, sakujur awakna nyandang tatali. Begini ku Bangkili dipanggul. Bari paparahna mah deuk juang jewang heula. Maklum, saeubeuna oge di jero imah. Teu kurang-kurang barang nu aya hargana, pagoletak jeung pasarampai. Ngan dihuit ku Sudrajat. Bakuna mah hayang buru-buru keluar. Bisi nu di jero imah aya nu nyaring manten. Bangkili ngagugu najan bari murukusunu. Katamah deui barijeng disurung-surung ku Sudrajat diburu-buru. Jeng tiluanana kaluar. Tulang cileung heula bisi aya jelema geus karuhan taya naon-naon. Jurelat mentas pakarangan tukang. Pangheulana Bangkili bari manggul babandan. Itu ieu oge geus ngabogaan angkeuhan bakal salamet. Sudrajat guligah bakal kalaksanakeun ngurak pependeman. Geus teu inget dipanca kaki pangaruh pangrojongna setan nu 40. Cenah naon cenah da dulurna geus laer. Karim nya kitu keneh bakal nikel meunangna kauntungan. Jaba buruhna ti Sudrajat, jaba nyalikong tina sewaan. Kan boga mobil mah bisa dirugal-rigal. Lantaran biasana oge setorna teh sok peuting. Tempo-tempo ari dununganana geus sare mah. Isukna deui oge teu naon. Setor bebeunanganana bari terus init deui nabangan. Leuwih-leuwih Bangkili puguh sasat manehna nu ngabogaan jasa. Nu matak bari manggul Imas teh teu weleh bari sasarengehan. Ngagambarkeun kauntungan nu baris katarima. Saeutik oge maranehanana teu nyangka yen harita teh Salim kaluar hayang kiih. Tapi nu kareret ku manehna ngan Karim nu pangtukangna. Kitu oge ngan sakolebat naker. Lantaran kaburu ngagejrig manten ka jalan gede. Jadi katempona ukur jiga kalangkang. Tapi pikeun Salimah geus cukup matak nimbulkeun kacurigaan. Lesteg we sangka anak moal salah deui bangsat. Gancang manehna ngareret kana panto tukang, tetela nutup. Lantaran tadi teh ditutupkeun heula ku Sudrajat. Kukituna hatena jadi rada regreg oge. Tapi ari kapanasaran mah teu leungit. Tetep bae manehna kasih si pakarangan. Deuk nempo ka jalan. Bisi nya nu tadi katembong oleh bateh jelema. Ari breh teh kumanehna katempo aya nu keur ngabring tiluan pairing-iring. Mata kagetna teh dumeh pangheulana mah bari papanggulan lain barang leutik-leutik. Aya pikiran deuk balik deui pikeun ngabejaan ka Iwan. Tapi sieun kaburu jauh. Bisi nya manehna teh bangsat. Ari deuk gogorowokan kumaha mun lain bangsat. Anu akhirna mata kagujurudkeun.
bari nu dibangsatkeunana geus tangtu bakal malik teu suka. Begituna jorojo we mending oge diudag ku sorangan. Kadarnya bangsat gogorokan oge piraku taya nu ngadengeun. Palebah dinya teh aya imah najan ngan hukur hiji dua. Geus kitu mah teu panjang mikir. Jelas bae Salim luncat ka jalan, kidik rurusuhan ngudag nu tiluan. Henteu lumpat lantaran bisi ngagareuwahkeun. Tapi sajempena oge nuker ngagedig, gabeligna dampal suku teu burung kadenge. Gancang nu tiluan teh maralik ka tukang. Ari bre aya nuker ngagidig bari pupurikilan. Gancang bakili mah kana mobil. Sudrajat marentah ngarewos. Sedengkeun maehna reg ngarandeg bari ngajewangleun Karim. Maksudna mah deuk ngadang Salim. Kanca dangu sadayana mireungeuh nu dituturkeun kitu peta. Pikeun Salim mah kacurigaanna beuki nganelan. Bagi komo barang neuli mobil ngabagug hareupeun. Geus teg we sangkaanana moal salah deui. Ieu nu tiluan teh bangsat. Malah bangsatna ge bangsat benggolan. Ngan nu matak teu kaharti teh naon nu dipalingna mana gede-gede teuing. Teu sidik naonana mah lantaran dibulen ku seprek. Nyaho yang dirina dihadang. Salim lempangna nyered ka belah katuhu. Alusna Sudrajat kalah ka ngajengjen we bari mureleng. Disangka kumanehna mah Salim teh tangtu bangsat nu kakara liar. Manakeun we mending diantep. Damun ngudag mah piraku teu gogorowokan. Atuh Salim ongkoh-ongkoh we mered ka belah katuhu. Bari mata siga nu sieun. Ngan barang geus ngaliwatan Sudrajat, gancang nakar manehna nyampeurkeun ka Bangkili. Bari teu antap parah deui, kerewak we. Manehna ngaragap kana nu dipanggulna. Salim kontan ngejetkeun deui leungeunna. Sabab nu karagap teh meneran dampal sukuna. Mentong ngaganggu sasaran. Bangkili morongos, bari malik. Paparahna mah deuk ngajejak beuteung Salim. Ngan nu deuk diarahna ngagentak mundur. Mentong ganggu sia. Karim nyerenteng ka hareupeun Salim. Karawak we kana samleh kaos. Sedengkeun peureup katuhuna diamang-amang hareupeun beungeut. Moal ganggu nun. Mung hoyong terang we nun. Naon eta lu dipanggul teh? Bet sapertos jami geuning. Salim kalah kana nyakeun. Lain jalma deuleu barang penting. Karim nyentak bari durug-durug we. Salim disurungkeun ku manehna. Kadenge na. Turug-turug panggulan Bangkili teh ngadadak motah. Ku kitu teh mah ku imas kadenge aya suara jalma sejen. Malah manehna teu kapalingan yen eta teh suara Salim. Lain dulu. Karim bari kontan ngahiukeun peureupna deuk ngagejrot kana beungeut. Oro kaya Salim leuwih kesit nakiskeun leungeunna. Langsung leungeun kencana. Ngagerak disusul ku gerakan leungeun katuhu sakilat nyodok ka handap. Tuh, salah deui nunjel luangan. Karim ngahanju. Geus kitu langsung disusul tepus ku tunjelan tuur nu dibarengan ku tenggeulan leungeun kenca. Jedah kana puceuli. Untuk merapna ka Karim kontan ngagerung bari ngudupung. Ari Sudrajat kanca sajongjongan mah kalah ka Cileumeut we siga nu jantungeun. Pokona mah tina ngarasa kaget nu lain di kieuna. Akhirna jadi kasima. Sedengkeun Salim nu memangna geus pinuh ku kacurigaan. Rekat manehna ngareundeuh ka hareupeun Bangkili. Bari jeung deuk ngarabut panggulanana. Tapi lantaran rusuh teuing, satik oge teu katiten yen Bangkili keur mapag ku tejehan dampal suku. Teu salah deui. Cedak. Awor jeung beuteung Salim. Manehna ngahanyu. Rug mundur. Bok ragrag diuk. Bujurna titeundeut satakarna kana aspal. Modar sia. Bongan ngaganggu.
Sudrajat nu harita geus eling tina kakagetna. Ngagentak manehna nyampek bari ngaheumbatkeun dampal sukuna. Cekuk. Tungtung sapatu teu salah deui ngahancak bobokong. Bareng jeung eta dampal suku Bangkili nu sakitu jebragna teh geus ngajerak manten kana sirah. Nu ngajadikeun Salim harita keneh oge kontan ngalenggerek. Jaba de Karim nu harita geus ngagurinjal. Pipilueun deh ngirimkeun panajongna. Nu tumrapna ka Salim asa katurug katutuh. Kontan ngusek bari gegerungan. Gancang asupkeun kana mobil Bangkili. Sudrajat marentah bari darag-darag we manehna miheulaan dituturkeun ku Bangkili. Dos tiluanana arasup. Pangheulana Sudrajat nema babandan anu diasongkeun ku Bangkili. Sedengkeun Karim geus merenahkeun maneh tukangan setir. Tapi lantaran masih keneh kaririwasan, manehna jadi gugup oge. Kumituna mesin teh hese naker di rupanana. Langsung wae teh Den. Karim diselang nanyakeun heula ka Sudrajat. Langsung ka mana? Sudrajat kalah ka Malik nanyakeun. Can kahartieun kumaha maksudna Karim. Sumuhun ka Jak. Sudrajat ngahuwit megat kalimah. Najan bener Imas teh geus teu walakaya. Tapi ari ceulina mah ngadengeun. Urang ka Ciaul heula. Sudrajat ngaharewos. Bakuna ka Jakarta mah jauh teuing. Nu matak mending ka Ciaul. Lantaran manehna geus teu sabar hayang gerakop. Ku kitu teh mah. Nah nafsu ti tadi keneh lain deui ngarasa ripuhna. Geus kitu mah teu ngalobakeun ditatanya. Glesar bae. Mobilna dipajukeun ngadius ka beulah kidul mapai jalan Cipelang hilir. Geus kitu leok ka beulah kenca teu langsung ka jalan raya. Tapi kitu we pungkal pengkol milihan jalan nu tiiseun. Alhamdulillah cag kanca dicarita urang tunda dihanjuang siang teudeun dihandeulem sieum paragi nyokot ninggalkeun bangsa datang samper deui sakitu nu kapiatur wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.